nu di akhirat bakal dipayungan ku payung arsy Allah ialah anak muda anu nasya'a fi ibadati rabbih, tumbuh cukur di dalam ibadah kapangeranan, yakni fi taatillah washtahara biha, taat ke Allah hingga benar-benar masyhur, anak muda teu pernah tergelincir. Neangan pemuda boro-boro anu selalu taat nu daek bondok hese. Daek pondok hese. Aya nu di pondok bae. Main karung bae. Jadi raja bae. Raja setan. Setan balik ke raja. Sieun minta suakanya nak. Jadi boro-boro anak muda taat ke Allah secara optimal. Cacak-cacak mondok ge masantren geus embung da kumaha. Jadi lamun kuari hayang nyawa sabun masyafi ibadatillah teh budak pesantren. Keluar SD langsung mondok ngaji nyana, diperbaiki Qur'anna, diperbaiki pembacaanna, waktu sholat berjamaah kitu ban nasya'a fi ibadati rabbih. Masyhur bahwa nyana teh budak pesantren, santri. Oh, teu nyahoan HP santri mah. Teu nyahoan ulin santri mah. Oh. Lamun hayang nyaho wali eta walinyi taatilah nu mantak eta budak ngora di payungan ku Gusti Allah, nu taat ka Allah lantaran li annaha fis syabab asyaqqu ala nafsi, taat keur ngora di jero ngora dipake taat leuwih berat kadirina batan kolot. Kolot mah ibadah kabehan geus nyebutkeun atuh pantes bae tereh modar. Kolot begitu kan. Kolot mah bener atuh dipapantes ku anakna ge bapak mah geus kolot wari. Nyana geus bageur pantes. Tapi budak ngora umur 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai umur 40 tahun nyana aya di jero taat ka Gusti Allah lain bantrak-bantrakeun. Memantak eta budak santri teh mun paeh geus sorga eta mah geus. Sorga eta mah. Sebab nya keur aya di taat ka Allah. Tah bangsa maksiat maling jambu guru letik tama ke situ mah letik tama maling lauk buru letik tama letik tama ke situ mah maling mun babaturan letik tama aja maling nu tatangga rada ngagedean. Gusti Allah doa aja budak ngora bayangkeun coba budak keur mujan sepulin durus diteuneun di pondok kaji betahkeun mun lain karomah Allah mal bisa eta bentuk karomah teh budak leutik daek pondok tamat SD umur 12 13 14 nah daek asupun ka pondok daekeun haju nurut masyaallah eta karomah ti Gusti Allah ulah neangan karomah anu bisa hiber napak sancang ulah tah budak leutik umur 13, 14, 15 daekeun mondok eta karomah. Saat batur keur mejehna angkleng-angklengan sakola kejaranana dunia nyana justru ngaji. Saat 15 genep belas kerjana mangkak eta teh resep ulin nyana justru makin menjadi jadi ngaji. Saat 17, 18 sampai 20 batur mangus boga sabarati iran bobogohan.
di SMP di SMA jangan mah justru nahan nafsu di pondok ku ngaji ku berjamaah lamun hayang jauh penduduk surga tah budak tah budak eta penduduk surga mantak ulah hese-hese mun dagang karung ku hari morosot betah budak santri nomor 13 14 15 16 keceng dia keceng doakeun mengaji supaya dagang karung mengaji lalaku ayo doakeun beres nuhun ya cak budak Gusti doa nu tadi dicabut deui Gusti dicabut kembali aduh cak Gusti bonceng tidak ada perhatian aduh Gusti Allah ragu ya di annaha fi syabab asyaqqa 'ala nafsi bisatuh bahwa daiman ma nafsi fi jihadin eta budak ngora teh selamana babarengan jeung dirina aya dina jihad nafsu begitu nyana cicing di pondok sedih mas sedih terus we nyana cerik-cerik dipaksakeun jadi betah menang nyana sebulan 2 bulan balik ditanya ku babaturana emang sia mondok sia sekolah cek janten teh sekolah mangke boga ijazah ka ditu digawe sia nyawa aing ku abah aing jadi teu mondok bae ugus ya kumaha atuh sekolah teu lah aing mondok bae lah janten teh kaji boga mal boga ijazah sia cek babaturana kaji aing mah ka sorga bae ulah leutik bisa ka sorga cak babaturan sombong sia kaji aing mah nah satahun beda isinin teh budak anu sakola teh sebab budak pondok mah bik pake ka isin kadeleuna tegep ka masjid ka mushola muludan tegep ieu sakola henteu terus udang 2 tahun 3 tahun geus bisa nyana ilmu nang amrik itu anu lamun urang magaan pemajikan marah 100 amat ka santri membeureun teh 100 kajenna mah ngalojokeun urang ieu mah ti dituna cek urang teu lah bohong terus nabiyatun manawiyatun suci amil kamang salafi lengkapin doa kapan manawi maksudna naon jadi amil teh nu 100 dibagi 2 amal lapti manya 2 ya itu percaya itu majikan dibagian musalaki waktu tanawa sama Allah sonaan dan warna-warna apa milah samai itu 15 warna jadi maksudnya 13 warna kabehna coba ini nanyakeun da kana sajen ayat 13 dengan 10 nya teu percayain ka salaki asa dilojokeun bae rukun salat yang seberapa kalau namagan pemajikan rukun salat 13 kak manya 13 tetangga ge ngaji di batur cenah ge aya 27 ese magan pemajikan ese jangan pemajikan mah kudu bari ngarende neng anu eta naon ieu tah mas oh mas sabaraha gram eta ieu mah kakarek nu 20 kae anu 30 deui oh nya eta tah emang potonganna nu kieu tah mun kos kitu menurut ulah nu kos kieu nu kos kitu giliran we pagaan amil 100 amil loba teuing cek kan aduh sawareh 9 tina 100 teh 99 jadi budak ngora nu selalu ibadah ka Gusti Allah selamana jana aya dina jihad merangan nafsu saat batur sekolah SMP nya nama di pondok batur mah sanajan sakola ge loba kembang mata lalagaan hurai-hurai jeung babaturana SMS-an terus bae bobogohan mulai geus di SMP geus teu aman geus indungna teu aman bapana geus teu aman budak mah di sakola
ya di pasantren karena nafsu babaturan aing ye ngabejaan bawanya nama bobogohan aing mandek dipasrahkeun bae ka Allah perangnya terus ka SMA geus lebih brutal permainan budak geus dewasa tuh kadinya nama keur mejana nguyak batul muin Masya Allah takrib geus dilalab sapindah geus dijadikeun coel gunyan kuari geus aji batul muin eta kan menang riyadhah hasil riyadhah ngajar nafsu saat batur-batur dari sekolah kan teu puguh maksud sakadar hayang ijazah bari can jelas ka dituna mun pae saat eta neraka tapi ieu mah di pondok Masya Allah pahala keur meja kos kitu bae Masya Allah kari mantep jasa ya Allah tadah rujan keur meja kos kitu keur meja neungeunah tambang daya tambang lu tumbung dia jadi kos kitu nasribna jadi blon budak aduh ya Allah ya karim tuh keur meujeuhna ngajar nafsunya sok geura lamun ditanya Aisyah emang teu resep ka awewe aing resep atuh jasarua aing ge jelema boro-boro jelema embe ge resepeun teu komo aing atuh pan sieun teu aing isin geunan ku ilmu aing wow masyaallah geus lain bantrak-bantrakeun aing teu pantes sebab ditarang aing aya Fatul Muinan manya Fatul Muinan kudu bobogohan budak masyaallah indah amat sih aduh komo hajunya ngaji tafsir umur geus 23 24 emang sia teh boga bebene encan emang sia teh laku teh lain teh laku aing izin loba awen hayangeun ka aing nambung emang kudu izin di otak aing aya tafsiran aing membung-bung bobogohan ieu sia mal kawin tuh endeuh aing mah kawin aya nu tudaekeun ka sia wallahu alam ieu ge wallahu alam aing ge geus dibasrahkeun ka Allah bae mah cenah kudu kawin alhamdulillah cenah henteu lah puterkeun tasbih siap sok aju kitu eta teh ngajar nafsu di kumaha teh ka surgana tuh santri mah hayu paling dosa-dosa nu lalitik doang atuh iya tuh santri mah ka awewe paling ge nya mah susuit lamun aya awewe geus moal di deketan bae nya nama muriang panas mantap kali surga mah kos gitu Aisyah pun bobolokot eta teh ku naon kadang-kadang ku kesang aing teh di deketan awewe adi pohara jasa deket bae ge geus hareudang komo nempel meureunnya asana awak aing mah tutung meureun ta ieu keur carita salilana nyana di pondok pesantren hiji hadir tuh mantap ge mana aya dongengna di lembur nu sakolah di teueuh jeung awewe malah aya dongengna nyana teu heureun jeung awewe malah aya dongengna berarti kan sapopena maksiat kolot nu nyakolakeun anak kabagian maksiat na ulah dikira kolot teu dinarakakeun teh ji kok mau datang ka zina datang ka kuari datang ka zaman wa na'udzubillah min dzalik wa min dzalik di pesantren mah aman atuh Masya Allah ngeunaheun balik maca Quran di imah tarariis tarawih jadi Bilal dibutuhkeun jadi imam doa ih atuh geura di santri mah teh surga Masya Allah ilah syabun nasyafi ibadat rabbi sahatu budak orang tumbuh cukup ibadah ke Gusti Allah wa murad masyabab jadi maksud ku syabun malam bijawiz al-ba'in jelema anu can ngalewat kana umur 40 keur mujihna resep ulin gur bojona resep ngumbar nafsu mantak umur di bawah 40 mah geus pohara jasa eta mah lamun 40 leuwih masih kana maksiat kana tunggu harapan
buuk geus putih tapi masih kena WhatsAppan. Wah, itu harapan. Oh, harapan teh mangis. Geus biang jurig. Biang jurig teh mah. Diangkat ku hari mah kamari ka karak panglima ku raja. Pengangkatan langsung. Langsung teh geus disahkeun di parlemen. Nyana. Jadi raja jurig. Ya jurig teh ngahormat ka jana. Sebab nyana rajana. Kita kula main-main. Iya. Wa bil ibadati mutlaqut ta'at. Kuayana kecap ibadat jadi murad ibadatun mutlaq ta'at naon bae. Salat, puasa, zakat, ya kitu, radwi dan lain sebagainya. Wa bi masyati wa tabidu ta'atu ala masyati. Maksudna cukul teh taat nyalahkeun maksiatna min awwal amri. Di awal perkarana ya, ini model santri. Di awal terus aya maksiat ya leh ku taat. Lah ta maksiat leletikan mah kos kitu ngatuh. Sweet leletikan. Haji awalna geus sepen ieu. Di suitan teh orang awal mah sugan teh marah henteu endahan haneng bae kos kubo. Atuh kahayang nanya mah. Aduh masyaallah. Haji panai maghrib teh mah ditepak bujurna ku budak. Tepak set. Nepak doang ieu. Dosa leutik nepak doang. Atuh zaman atuh kudu berusaha ragam tong kudu. Sekali nepak leutik, dua kali rada gede, tilu kali gede. Wa rajulun qalbuhu ma'laqun bil masajid wallahu a'lam bissawab.